Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu jeung ari nu kadalapana akdun nikahi eta akad nikah. Payahrumu maka haram alal muhrimi kajalma anu keur ihram naon aya kida yen ngaakadan itu muhrim an nikaha kana nikah linapsihi pikeun dirina muhrim au ghairihi atawa pikeun salian muhrim biwakalatin kalawan kawakilan au wilayatin atawa ngawalian. Nomor kadalapan paharaman dina nalika keur ihram teh nyaeta haram akad nikah boh keur dirina sorangan. Nu dimaksud goerihi atawa anu ngaijabkeun. Ngaijabkeun teh maksudna saperti wali atawa anu qabulna. Gambaranana siga kieu. Urang teh keur ihram umpamana. Tuluy umpamana guru urang atau murid urang atau babaturan saha weh kawin nama di mana weh gitu di lemurna. Urang anu keur ihram ngawakilan qabul taeta teh tetep we haram gitu, teu meunang keur jalma nu keur ihram. Anu maksud goirihi. Maka eta akad nikah tetap dihukuman haram. Jadi kesimpulanna nama rek jadi panganten, rek ngawakilan batur dina qabul, rek ngawalian tetap hukumna haram dina nalika keur ihram ngalakukeun eta akad. Beda jeung masalah ngarujuk. Ari masalah ngarujuk eta mah teu haram. Naon sababna pang narujuk teu haram? Sabab tujuan tina ngarujuk mah ngalanggengkeun nikah, lain akad nikah. Tingali sarahna dina qauluhu wasaminu. Aya teu? Ay minal muharramati la syarah wa qaluhu akdun nikah ay ijaban rek ijab berarti ijab teh saha wali nya wa qabulan au qabulan atawa qabul berarti panganten li khabarin karena aya hadis layan kihu teu meunang nikah saha al muhrimu wala yunakihu jeung teu narima nikah itu muhrim wa haraja jeung kaluar bihi ku itu nikah naon ar-raj'atu rujuk pala tahrumu maka teu haram ieu raj'ah ala sahihi li annaha karna saestuna raj'ah istidamatu nikahin eta ngalanggengkeun pertikahan wa syahadatu jeung jadi saksi alaihi kana itu nikah wajapapul muhrimati jeung jadi panganten awewe anu ihram lil halali pikeun lalaki anu halal wa aksihi jeung sabalikna itu japap. Qalu payahrumu alal muhrimi aya kidaan nikah ay walayasihu tegasna mah teu sah itu nikah aidon deui. Qauluhu biwakalatin aw wilayatin rajiun liqalihi kana dauhan syarih aw qalihi
Goirihi. Paidakana maka di mana-mana bukti saha al muhrimu jalma nu ihram wakilan eta jadi wakil anid jauji ti salakina walian atawa jadi wali lahu pikeun jauj palayasihu maka teu sah naon akduhu akadna itu nikah akadna itu si muhrim an nikaha kana nikah lahu pikeun si jauj walau kana jeung najan bukti saha ajauju salakina halalan eta anu teu ihram. Gambaranana siga nu tadi teh urang keur ihram ngawakilan babaturan nu di lemur akad gitu. Tetep eta teh teu sah. Wa tasiu jeung ari nu kasalapana alwatu eta ngawati min akilin ti jalma anu berakal alimin tur anu nyaho bitahrimi kana haramna sawaun sarwa wae jamaah ngajima itu muhrim pi hajin dina keur ihram haji au umratin atawa dina keur ihram umrah pi kubulin dina kubul au duburin atawa dina dubur min dakarin ti lalaki au ungsa atawa ti awewe jaujatin kapamajikanana au mamlukatin atawa kaamatna au janibatin au ajnabiyatin atawa kadeungeun-deungeun kabatur. Nomor ke-10 paharaman ka jalma nu keur ihram teh nomor ke-8-nya haram ka jalma nu keur ihram teh nyaeta haram ngawati tapi jalma anu ihramna si muhrim anu sampurna akalna bari nyaho kana hukum haramna. Masalah ngawati nama nah rek kana kubul atawa kana dubur malah ihramna ge rek keur ihram haji atawa rek keur ihram umroh tetep we haram. Masalah kubul jeung dubur nama eta teh rek kubul dubur jelema awewe atawa rek kubul dubur sato rek pamajikana rek amatna komo jinah jeung awewe batur mah tetep hukumna haram. Mafhum ayeuna kumaha lamun si muhrimna teh gelo atawa teu nyaho kana hukum haramna wati dina keur ihram maka eta mah teu haram. Jadi maksudna teh kieu ya sugan teh ari jima dina keur ihram teh teu haram tah teu nyaho kan eta mah maka eta mah watina teu dihukuman haram da ngaranna oge teu nyaho gitu. Tinggal sarahna nuluykeun nu tadi. Aya ba? Wa tasi'u ay minal muharramati lansarah wa qauluhu alwat'u. Ay liqouli ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala pala ropasa maka ulah jima eta tetep wala pusuko jeung ulah pasek gawe pasek wala jidala jeung ulah papaduan eta tetep fil haji dina keur haji. Ae pala taropasu maka ulah gawe jima aranjeun kabeh. Wala tapsuku jeung ulah gawe pasek aranjeun kabeh. Wala tujadilu jeung ulah papaduan aranjeun kabeh fil haji dina keur haji. Fahuwa maka ari itu liqaulihi ta'ala khobarun eta khobar
khobarun kalam khobar bimakna nahyi kalawan makna nyarek. Waropasu jeung ari ropas mupasarun eta dipertelakeun atawa ditafsiran bil wati kuwati. Jadi maksud ropas di dinya teh wati. Ngan pedah lamun dina Al-Qur'an wati atawa sanes, ngan ropas teh sok diobrolkeun mah kade ulah ngomong jorang cenah gitunya. Eta ropas ulah ngomong jorang sapertikeun memek eta teh teu meunang eta teh. Sugana kana Persib wae, Persib. Terus wayahrumu jeung haram alal halali kajalma anu halal minaj jaujaini ti salaki pamajikan naon tamkinu muhrimin ngongangkeun ka jalma anu keur ihram, tamkinul muhrimi ngongangkeun jalma anu keur ihram minal wati tina wati, li annahu karna saestuna itu tamkin i'anatun eta nulungan ala maksiatin kana maksiat. Salakina mah keur ihram pamajikanana henteu, ceuk pamajikanna teh ngasong-ngasong barade ye gitu. Eta teh i'anatun alal maksiat eta teh teu meunang gitu. Bilih we ieu mah gitu. Eta meunang nanawarkeun ce eta teh. Ieu bilih gaaleun teu meunang pokona. Wa qalu min akilin alimin bitahrim bihilafima kalawan beda perkara idakana di mana-mana bukti si muhrim minal jununi eta tetep di jalma gelo awil jahil atawa teu nyaho bitahrimi kana haramna. Matak nu teu nyaho kana haramna mah teu naon-naon. Wa qalu sawaun jama'a fi hajjin aw umratin aw fihima atawa dina itu haji jeung umrah. Aw fil ihrami al mutlaq atawa dina ihram anu mutlaq. Qaluhu fi kubulin aw duburin ay mutasilin tegasna anu antel aw munfasilin atawa anu narima pisah. Walau bihailin jeung najan kalawan make hahalang. Jadi masalah kubul nama mang nah rek paantel keneh atawa geus pisah. Contoh paantel si Jaed keur ihram. Tuluy datang si Hindun, ceuk si Hindun teh, Kang Jaed bilih bade mangga cenah der we. Jima teta si momokna masih keneh antel, mutasil. Atau memang momokna geus tarima pisah. Contoh umpamana si Jaed teh keur leumpang we, ihram umpamana masih keneh dina kaayaan ihram keur leumpang. Ai keur leumpang gitu di sisi jalan mangih memek gular goler umpamana gitu. Teh mun pasil eta mah. Jadi gambaranana kitu. Gambaranana mangih memek umpamana gular goler di tengah jalan. Dicokot teh ku si Jaed deh, dipulung. Tuluy we dibawa ka kamar cai, dijima we ku si Jaed. Teh eta mun pasil eta narima pisah. Aw bihailin. Ayeuna memang sabenerna teu aneh ayeuna mah. Sapertikeun PCS video call sek geuningan sok aya nya. Teh eta teh bihailin eta teh asup eta teh. Atawa narima pisah gitu. Nah, bihailin umpamana jimana mah ngan bari make halang teh sapertikeun make kondom umpamana atau di halangan ku lamak. Tapi asup mah asup gitu, ngan make lamak gitu umpamana. Cek si Ninina teh panan, oh ieu mah dongengnya mah nya. Cek si Ninina hayang nginum jamu rapet kan gitu. Nginum jamu rapet gitu. Si Akina ge teh eleh geleng, nginum jamu kuat. Pas diasupkeun teh ku si Akina, cek si Nini, wah cenah bener Aki nu maneh cenah jadi kuat, jadi gede cenah gitu. Cek si Aki lain gede, goblok ieu sarung cenah. Nilep ka bawah ka jero. Mah gambaran narima pisah mungkin wae pamajikanna paeh
tuluy momokna disopak asupkeun kana kulkas umpamana gitu dibawa mungkin wae. Terus kalau minta karin aw unsa jaujatin mamlukatin aw ajnabiyatin wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu dakar unsa jaujah ileh aw misluha atawa pantarna itu dakarin aw unsa ileh al bahimatu arisato wal asiratu jeung ari nu ka-10na pima dina perka al mubasaratu eta paantel kulit pima dina perkara dunal parji anu tetep ma dina salianti parji kalamsin seperti nyabak wa kublatin jeung nyium bisahwatin kalawan make sahwat amma bigori sahwatin anapun kalawan teu make sahwat pala yahrumu tah teu haram itu bigori sahwat 10 paharaman kanu keur ihram teh nyaeta paantel kulit anu salianti parji. Ari tadi parji mah ngaranna wati tawa jima nya. Ieu mah paantel kulit salianti parji. Seperti umpamana nyabak, ngaragap nyabak kana awak awewe atawa nyium ngan haram soteh paantel kulit seperti nyabak nyium lamun dibarengan ku sahwat atuh kumaha lamun teu dibarengan ku sahwat maka lamun teu dibarengan ku sahwat mah eta mah teu haram teu naon malah mang ya kade paantel kulit nalika keur ihram anu dibarengan ku sahwat sanes wungkul haram tapi wajib mayar fidyah sanajan teu kaluar cai mani. Gambaran si Jaed umpamana keur ihram tuluy nyabak leungeun pamajikana atawa nyium pamajikana atawa nangkep dibarengan ku sahwat sanajan teu kaluar mani tetep eta mah haram sarta wajib mayar fidyah. Kumaha lamun ayeuna kieu eta si Jaed teh teu nyabak pamajikan teu nyium pamajikan ngan ngocok ngaluarkeun cai mani ku leungeunna sorangan. Apal ngocok teu? Siga nu kamari geuning garapleh di dinya tah kitu tah. Kocok. Maka eta oge dihukuman haram. Dihukuman haram ngan pedah teu wajib mayar fidyah. Jadi hari tadi mah paantel kulit jeung lawan jenis dibarengan ku sahwat haram wajib mayar fidyah. Lamun ngaluarkeun cai mani ku leungeun sorangan mah eta mah hukumna haram wungkul teu wajib mayar fidyah kecuali mangke punten salah sakedik wiosnya ngaluarkeun cai mani eta hukumna haram ngan teu wajib mayar fidyah. Teu wajib mayar fidyah soteh lamun teu kaluar manina. Jadi ngocok hungkul gitu. Ngocok kumaha lamun aing nyebutkeun ngalocok teh tega euy. Naon ngaranna teh? Coli. Cokpun. Kecuali lamun
nyuprih ngaluarkeun cai manina ku leungeun teh nepikeun ka kaluar cai manina. Tah maka eta mah haram sarta wajib mayar fidyah. Umpamana si Mang Imron keur ihram, eta si kanjut teh dicoo we. Digesek-gesek dikitu-kitu, dikocok-kocok. Teu kaluar cai mani. Maka eta mah hukumna naon? Haram teu wajib mayar fidyah. Ngan si Mang Imron ku ngocok-ngocokna kitu teh nepikeun ka kaluar cai mani, maka eta mah nya haram nya wajib mayar fidyah. Ukuranana naon? Teu sapati-pati kaluar cai mani kecuali dibarengan ku syahwat. Teu pati-pati ngocok kecuali dibarengan ku syahwat. Ulah bong kadeta eta. Tuluy ayeuna kumaha lamun ningali awewe bari make syahwat? Keur ihram ya ngomongkeunana. Keur ihram ningali awewe bari make syahwat atawa nyabak awewe bari make syahwat ngan pedah aya hahalang. Tadi mah nyabak awewe teu make hahalangnya, ieu mah make hahalang. Kali deui ningali awewe make syahwat atawa nyabak awewe make syahwat ngan aya hahalang. Kumaha hukumna eta? Hukumna tetap haram duanana oge. Wajib mayar fidyah teu wajib mayar fidyah sok sanajan kaluar cai mani. Jadi sok sanajan kaluar cai mani eta mah teu matak wangan teu wajib mayar fidyah. Haramna mah tetep haram. Si Jaed keur ihram merong we awewe. Merong awewe teh ujug kaluar we cai manina. Ah eta teh haram ngan teu wajib mayar fidyah. Atawa nyabak awewe ngan make hahalang, make baju, make naon gitu. Dicabak nepikeun ka kaluar cai mani. Matak ente uji pauji ilusinasina ulah jauh-jauh teuing. Ceuk urang teh na eta si Mang Uji kuateun ka meuni tekun-tekun teuing eta ngapalkeun. Ningali ceuk kana kitab Sapinah. Ceuk urang teh asa rajin-rajin teuing ngapalkeun. Ai sing horeng ditanya teh lain keur ngapalkeun getol mah. Keur naon cing atuh uji ari maneh rajin-rajin teuing. Abdi mah cenah ieu nuju ngabayangkeun kabayang musonif lamun ngangge gambar cenah kitu. Pedah nu dibacana teh Ilajul Hasapati Fil Farji. Eta si Mang Uji. Kabayang cenah lamun ieu musonif digambaran cenah. Gambaran Ilajul Hasapah nya. Ulah kitu-kitu teuing nyana dongeng teh heuh. Wa qaluhu wal asir ay minal muharramatil asyarah al mubasyarah wa misluha jeung eta tetep pantarna ieu mubasyarah al istimna'u ari ngalap suka bi adwa'a ku pirang-pirang anggota kayadin saperti leungeun nyepeng leungeun pamajikan diusap-usap gitu. Payahrumu maka haram itu istimna. Lakin la tajibu tatapina teu wajib non al fidyatu fidyah. Illa in anjala kajaba lamun bijil mani itu si muhrim. Wan nadru jeung ningali atap kana al istimna nya. Jeung ningali bisahwatin kalawan make syahwat. Payahrumu maka haram itu nadru. Lakin la tajibu tatapina teu wajib naon al fidyatu fidyah. Wa in anjala jeung najan bijil mani si muhrim. Jadi ningali mah henteu gitu kecuali bijil mani atawa nyabak. Terus manahan ce? Wa kada nya kitu deui bisahwatin alam su ari nyabak bisahwatin kalawan make syahwat ma'al haili sarta ayaan aya hahalang. Walhasilu jeung ari kesimpulanana anal mubasyaratu eta saestuna paantel kulit bisahwatin kalawan syahwat haramun eta haram wa tajibu jeung wajib biha dina itu mubasyarah naon al fidyatu fidyah
wa in lam yunjil jeung najan teu bijil mani itu si muhrim. Wal istimna'u jeung ari ngalap suka haramun eta haram wala tajibu jeung teu wajib pihi dina itu istimna naon al fidyatu fidyah illa in anjala kajaba lamun bijil mani si muhrim. Wan nadru jeung ari ningali bisahwatin kalawan make syahwat walamsu jeung ari nyabat bisahwatin kalawan make syahwat malah haili sartana halang kulun eta ari saban-saban sahiji min huma tina itu nadru walamsu haramun eta haram wala tajibu jeung teu wajib pihi dina ieu kulun naon al fidyatu fidyah. Wa in angjala jeung najan bijil mani muhrim walau jamaah jeung lamun jima si muhrim ba'dal mubasyarati dina sabada pantel kulit awil istimna'i atawa ngalap suka dakholat ta'asub nawan fidyatuha fidyahna itu mubasyarah fi fidyatil jima'i dina fidyah jima'na. Wa in lam yakun jeung najan teu bukti naon al jima'u jima'na nasian eta anu timbul andalika tina itu mubasyarah awil imtina. Wa in tola jeung najan lila naon ajamanu waktu bainahuma antarana jima jeung itu dalik. Jima jeung itu dalik teh eusina mubasyarah jeung istimna teh nya. Li annahu karna saestuna kalakuan dahola eta asub naon al kuwa perkara anu kuat ala dhaifi kana perkara anu lemah. Payat mahilu maka jadi leungit ieu dhaif ma'ahu sartana itu kuwa. Jadi mang lamun ceuk tadi mubasyarah jeung fidyah ngawajib mubasyarah jeung istimna ngawajibkeun kana fidyah saenggeus istimna atawa mubasyarah tuluy jima maka nu aya teh sanksi jima lain sanksi mubasyarah. Naon sababna? Sabab ketika datangna anu kuat maka anu lemah jadi leungit. Wa fi jami'i dalika jeung dina sakabehna itu muharram. Wa fi jami'i dalika jeung eta tetep dina sakabehna itu muharramat. Ai al muharramati tegasna pirang-pirang anu diharamkeun. As-sabiqati anu ti heula al fidyatu ari fidyah. Wasayati jeung bakal datang naon bayanuha pertelaan itu fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi jami'i dzalika sarang tetep dina sakabehna itu muharramat aya muharramat tegasna pirang-pirang anu diharamkeun as-sabiqati anu ti heula lamun dilanggar salah sahiji tina sakabeh muharramat anu 10 maka eta teh wajib mayar fidyah. Naon ari fidyahna? Wasayati bayanuha engke pertelaanana eta mah nya dipayun. Wal jima'u jeung ari jima al madhkuru anu ditutur tafsudu eta ruksak bihi kusabab ieu jima naon al umratu umroh al mufradatu anu dipencilkeun tina haji amal lati anapun ari umroh pidimni hajin dina sisimpenan haji pikironin dina haji kiron pahia makari itu alati tabiatun eta anu anut lahu kana itu haji naonana sihatan sahna wa pasadan jeung ruksakna.
Dina ieu pasal muharramatil ihram musannif nyarioskeun masalah jima. Jima nama cek tadi gepan rek kana kubul atawa kana dubur. Maka eta teh matak ngaruksak kana umroh. Tegasna mah umroh jadi batal kusabab jima. Ngan umroh anu mencil tina haji. Nya sapertikeun bulan ayeuna umroh gitu. Tawa siga akang kamari umroh gitu tah. Nah, eta mencil tina haji. Sabab lamun umrohna anu aya dina simpenan haji mah maksudna simpenan haji kieu pagawean umroh jeung pagawean haji dihijikeun dibarengkeun saperti haji kiron, maka eta umroh diturutkeun kana haji. Atuh lamun hajina sah maka umrohna ge dihukuman sah. Lamun hajina batal maka umrohna ge dihukuman batal. Beda masalah ejeung haji ifrad atawa haji tamattu. Wa amal jima'u anapun ari jima payupsidu tah eta ngaruksak ieu jima al hajja kana ibadah haji qabla tahalluli dina samemeh tahallul al ula nu kahiji ba'dal wukufi dina sabada wukuf au qablihi atawa samemeh itu wukuf. Amma ba'da tahalluli anapun dina sabada tahallul al ula nu kahiji al awali anu kahiji pala yupsidu tah teu ngaruksak itu jima illa akdan nikahi kajaba akad nikah fa innahu maka saestuna akdan nikah layan akidu eta teu narima jadi ieu akad nikah teu narima jadi teh sah teh wala yupsidu jeung teu ngaruksak hu kana haji naon illal wat'u kajabawati fil farji dina farji bihilafil mubasarati kalawan beda jeung ngantelan kulit kalawan beda jeung ngantelan kulit pigoril farji dina lian farji fa innaha maka saestuna itu mubasarah la tupsidu eta teu ngaruksak itu mubasarah hu kana itu haji. Amal jimau sareng anapan ari jima pada surta eta ngaruksak itu jima hajja kana ibadah haji qabla ta'allul dina samemeh ta'allul awali anu kahiji ba'dal hukum dina sabada hukum anu ta'ata dina samemeh itu ana pada ta'allul ya naqol dina sabada ta'allul al awali anu kahiji para yang menetap ngaruksak itu itu jima ikhlas dan madahi kajabah kainau maka sasana jangan nikah layan tarik surai tatulah jadi masa nikah para yuksidu sarang tengaruksa karena itu hadirawati kajabawati yang pasti dina pasti bilang yang masyarakat kawan beda dengan Tuhan kulit berbeda pasti dina lian pasti kainau maka sasana itu masalah yuksidu eta tengaruksa itu masalah karena itu haji jima anu matak ngaruksak kana haji teh lamun jimana dilakukeun samemeh tahallul awal. Deui jima anu matak ngaruksak kana haji teh lamun jimana dilakukeun samemeh tahallul awal. Naharek sabada wukuf di Arafah atawa samemeh wukuf tetap ibadah hajina jadi batal. Kumaha lamun jimana ba'da tahallul awal? Atuh lamun jimana sabada tahallul awal mah
eta teu matak ruksak, tegasna teu batal ibadah hajina. Illa akdan nikah, lapad illa akdan nikah ieu teh nyambung kana dauhan musonif lapad wapi jami'i dalikal pidyah ceuk. Nu tadi halaman 227 nu dihanapna aya teu? Aya nya. Ta nyambung ka dinya. Jadi kieu maksudna mah dina sakabeh muharramatil ihram, dina sakabeh muharramatil ihram anu 10 lamun dilanggar maka wajib fidyah cek tadi gitu kan. Tah ieu nyambungna kieu mah illa akdan nikah, kajaba akad nikah. Sabab kieu ya, lamun si muhrim naha muhrim nama rek jaoj atawa wali umpama akad nikah maka eta mah teu wajib fidyah. Ngan masalah akad nikahna teu jadi teu sah teh gitu. Karita. Jadi lamun si muhrim ngayakeun akad nikah dina waktu keur ihramna maka eta mah teu wajib fidyah. Ceuk tadi pan bahasana kieu sakabeh muharramah anu 10 eta wajib mayar fidyah kecuali akad nikah. Ngan pedah akadna tetep dihukuman teu sah teu jadi teh. Keur mah teu sah mang teu jadi. Maaf sanes jeung teu jadi. Kieu mah ya. Jeung teu aya anu ngaruksak kana haji gitu. Jeung teu aya anu ngaruksak kana haji kecuali iwalti jima wungkul. Jadi nu ngaruksak kana haji mah jima wungkul. Sanajan jimana teu kaluar cai mani tetep eta mah matak ngaruksak kana haji. Ngan masalah ruksak haji nama umpama jimana dipigawe samemeh tahalul awal eta matak ngaruksak teh. Kumaha lamun umroh? Lamun umroh mah ruksakna teh lamun jimana samemeh beres pirang-pirang pagawean umroh. Beda jeung pantel kulit mah anu salianti jima eta mah teu matak ngaruksak kana haji. Ngan pedah ceuk tadi haram jeung wajib mayar fidyah wungkul. Saeutik sarahna jajaran kagenep ti hanap qaluhu wala yufsiduhu ilal wat'u ay la yufsidu ay la yafsudu tegasna teu ruksak naon an nusuku ibadah haji. Ay la yufsidu tegasna teu ngaruksak an nusuka kana ibadah haji naon sayun hiji perkara aya teh ceuk minal muharramati tina pirang-pirang paharaman alamat kuroti anu ditutur illal wat'a kajabawati walau bigori injalin jeung najan kalawan teu bijil mani min mumayyijin ti jalma anu hideng amidin anu ngahaja alimin anu nyaho hukumna muhtarin tur anu karep sorangan ida waqa'a di mana-mana tumiba itu wati
tumiba teh terjadinya fil umrati dina umroh qoblal pirogi dina samemeh beres min amaliha tina pirang-pirang pagawean umroh wa fil haji jeung tumiba wati dina ibadah haji qobla tahalluli dina samemeh tahallul al awali anu kahiji. Tadi entos diterangkeun nama eta mah nguatan sarah unggul. Wallahu a'lam.